kamari aya anu ngirim duit cenah bener. Eta mah baheula eta mah. Nya kanu keur ngaronda. Aya nanyakeun ngaran si anu. Mang Cep cenah benernya. Mang Cep beureun. Meureun. Heeh, terus nya kitu ku nu ngaronda teh dituduhkeun imahna. Mau naon? Ari jalmana teh memawa tas Gede. Ya sedeng lah. Gitu kitu leutik kitu. Eta jam sabaraha? Nya golongan jam 12 lah pek teh nanyakeun ngaran mah. Ka Mang Cep. Nya dituduhkeun tah ka gang ieu tah pagarna pagar anu rupana gitu. Ngaleungit we. Henteu can ngaleungit, hayuh ngoloyong ka gang teh si jalma teh. Itu buka ari ka dituna nama kitu. Geus bah imahna nama. Ari pak jadi beunghar jalma teh. Apa teh jadi beunghar jalma lagi. Aya di baru anu manggil anjing keur udud kumaha? Eta mah wayah subuh eta mah. Ciamis. Ciamis. Eta tangga batur sadesa ngan beda blok gitu. Beda kampung eta mah. Ari kitu awalna teh ngirunseuna. Dihawu tengek naur cai tengek nyangu gitu. Ari teh aya nu mentasieuna tetanggana. Ari dipolongokeun panto. Anjing keur cenah Anjing keur si duru bari udul. Diuk di kecolong. Jodoh. La ilaha illallah. Jadi jalma anjing. Nya ari kitu Bajuna can dibuka beurenya. nya encan ari kitu jalmana teh nya pentasieuna ka tulus jadi. Ngogok beurenya. Aya anjing keur udud. Aya anjing keur udud cenah anjing saha nya jadi jodoh. Bisa bae ayeuna. Aya keneh hayeuna ge beunghar. Ngan eta mah meureunana teu di waktu umur meureun tak mah. Panjang meureun da aya keneh ayeuna ge. Aya tuyul ka pasar. Pasea tuyul jeung tuyul. Tuyul jeung tuyul. Nya. Ya Allah ya Allah. Ari ceuk nu bogana teh ceuk nu hijina. Maneh cenah ulah mamawa nu kitu, cenah da aing oge boga. Sarua ngala duitna. Sarua bae aing oge cenah eukeur cenah. Tong dideukeutkeun ka nu aing. Jadi pada saya kan tuyul aja. Ari ku urang mah memang mah katempo model ku urang mah kan teu nginguna. Ari kudu nginguna mah. Ari kudu nginguna mah apal gitu.